bener. Balik ke si Beben. Yang berjauhin. Ngobrol aja anu can menang MBG mah. Daripada ngarewas gitu mah ya mending kere nyanyi heula. MBG apa tuh mikir? Hah? Anjing. Anjing. Dunia sempit heueuh anjing. Beben deui anjir. Dasar si Uhe ini aing geus sarua boga duit. Musian dompet. Ya we si anjir aing goblok. Anjir teh aing. Panya teh duitnya aing ngop. Aing geus sarua teu boga duit anjing. Aing kudu borodogo duit kieu anjing. Aya 400.000 anjing. Mantap. Terus rambut mana daun. Mau aing juri gitu. Ayu eta teh. Aing pakena. Heeh, meulina di makam. Aya tukang sate. Sate gagak. Aing kumaha tuh aing. Aing Sarua aing geus boga duit. sareki aing teh mah. Kudu ngan proyek kana mah. Heeh, kuduna mah. Proyek naon sih euy? Kira-kira anu halus gitu nih. Aduh. Iya dia mah. Aneh bauna euy. Bau-bau kaum lu apa ya? Eta euy. Bener ya mah euy. Asa bau-bau kaum lu apa itu? Aduh, nyerang kana irung euy. Aing paling hoream anjing. Datang tukang galon laknat ieu. Udah palahoy ngaku CEO perusahaan air galon Setan anjing balagana salangit reggae itu reggae sih eta mah. ayo kumaha kan ya Hei, manusia-manusia penerima bansos. Mau ada penyambutan gitu ya teh. Aduh, CEO datang gelal-gelal karpet merah atau kali teh kudu disambut. Kumaha tuh itu? Tidak ada penyambutan. Ya, bener kan si aing begitu calutak wae. Biar aing dijadikan tutup galon ku aing eta. tutup galon anu warna biru li Heeh. itu aing gitu besok gas Kalah hari bosan. Pigan yang diberi jakat mah beureun ku CEO ieu kayak tuh. Aya gitu. Ya. Mah praktek meureun aing ujuk-ujuk ka dieu geura. Beri datang aing dibere karpet merah anjir. Emang kaisar Ming apa? CEO OKB. Ngali tuh geus gaya ieu. gak balik cik salah Ini rusuh kan lumpur. Sudah ngobrol jeung para pemburu kupon galon mah. Ya, di kumaha ini tuh aya nu mesen galon sebenang di bejaan. Saya ngobrol jeung anu can menang MBG mah. Daripada ngarewas gitu mah ya mending kere nyanyi heula. MBG apa tuh mikir anjing dibere info alus malah musir mah tuh ya jeung can ngaropi jeung udah bae teh mah tuh tah eta cocok sama baik jadi baik heunya bener ayeuna mah jadi anjing tenang jadi kieu wah kabeh sok tenang diambil CEO di traktir lah tenang wah bener nah eta bos galon eta geus di warung ayeuna mah tuh atuh atuh siapa mah balik biasa hari nu beunghar mah da terbating duit jadi puyeng nih yolah jadi kieu ya urang teh katitipan ieu teh ti Pak Haji titipan naon
Oh lah can rapi ngobrol we can terus dipotong. Kade ayo nitip salamu ku. Maaf ayu salam kana beli urut oge. Kalau ibu kopi deh, ngopi mau teh. Ngopi dong ya. Gue tak ketitipan nih Pak Haji. Sekali wes sabar tenang ulas. Kopi Karunya can ngaropi ya. Ada tarang ngopi saja. Perut Ayam wede. Cuma pipi ay. Ini teh sabit. Kopi keluar nang beben. Gua tukang kopi. Eueuh, ngopina. Ya karopi, ieu ya. Bergerak. Anjing. Jadi da urang mah teh ya. Urang masuk Kamis tadi tamu tarik di kos itu. No. Kayak rasa curug deh, mah. Cukup. Gua tukang warungnya tadi itu warung tadi orang. Anjing. Dunia sempit heueuh anjing. Beben deui anjir. Di mana-mana. Aya di mana-mana si eta mah. Gusti balik deui. Merokok. Ih, anjir jalan eta jalan. Jalan. Iya, Gara-gara astagfirullah eta geura. Gua pagawe ya. Ya, kopi hiji keteluan di Pak Urun. Iya sok buru. Naon tadi. Haji teh naon? Ih, sabar ya. Jadi kieu ieu. Pak Haji teh boga niat merenya rek nyieun usaha restoran. Kan meureun Pak Haji teh boga jalma jang nu ngelolana gitunya. Nah, kabarna pan marane can digarawe ya. Kira-kira siap tuh ya mun kerja sama jeung Pak Haji. Jadi bejakeun mun arek. Orang mah siap ya. Beneran kan orang nganggur ya daripada nongkrong terbubuk. Ayo orang masih sebenarnya kan kerja nyaman. Kan CEO. Ya nyaman. CEO naon? CEO tahun. Kalau proyek di harita ini proyek naon? Kebalik. Tempatnya ini berbagian ladena we juga teh Pokoknya kita di Qatar. Ya. jadi kumaha Gitu teh berenangnya. Kerja sama menjadi ya. Pak Haji teh kieu sistemna. Tahu sistem. Ari Pak Haji mah berenang boga tempat di modal awal humpulnya. Nah, berenang sok we kalau laku marane duaan berenang sang kumazarana sangkanon kami maju gitu usaha. Wih, komo eta aing geus pengalaman. lah CEO. Ngelola kitu mah adalah gampang. aing anger dihanap ieu kepikiran pola pikir si urang geus ketemu ada kurang aing bagian dihanapna ya nu di luhur Di luhurna. Ih, masuk gas wae ya. Gaskeun. Mun arek ayeuna suang panggilan bener gitu. Bisi keburuk batur manten gitu. Si Pak Haji berubah pikiran. Ya meureunana Pak Haji teh meureunana mere pagaweannya syukur orangnya kudu. Ya meureun hitung-hitung mere pagawean ka rakyat jelata gitu dah. anjing Mau balik mending bisi berubah pikiran kan nama tuh nama berubah Pak Haji jadi Power Ranger kan kumaha. aing jadi monster anjing Mau ke Pak Haji ya Pak Haji. anak buah kemana maneh teguan anjing Bener. balik ke si beben yang berjauhin. Tisa prakuliah lulus temenang we gawe nu alus kolot di images kukulutus
hayu ngareong, hayu ngopi, ulah bingung, bikin happy.